saya teuing rek kaya tina usaha keong teh lah di ebol oge sapoe ieu keong puguh meureun anak aing meureunan. Loba meureunan lah. Aduh, kerap banget sih. Mana GPS gak berfungsi lagi. Ih. Aduh, gimana ya? Rehe di kos kuburan. Kok seger ya liatnya. Aduh, gantengnya. Rambutnya bikin aku sange. Anjing. Kemana pejuh teh Kak? Mak balik cenah. Udah teleponnya mal balik ya. Ih, salah sih itu. Ganggu yang kena pengusaha kan. Bapak ya, Bang? Halo, Oh, di mana? naon sih, Pak? Udah balik ayeuna. Bapak nyamungan ya ji, usaha ku gede Mas ya teh. Heuh, bawel. Heuh. Ganggu wae. Tuh kan, wae lemak menyatakan udah hilang. Udah lihat yang seger, udah mandi. Tinggal istirahat deh. Tapi jadi kangen deh. Kapan ya ketemu lagi? Ya udahlah, sekarang mau istirahat. Lapar, aduh. Wah, kira-kira banget. Sambal tarasi, cocok, cangkang jengkol, anjing juga ada. Roh? 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 Ih, naon deui sih, Pak? Karege arek reup. Ka dieu sih teh. Aya dititah ku kolos tangel. Heuh, bawel. Ih. Naon sih, Pak? Lain naon-naon. Pangolikeun Bapak tarasi nya, tah ieu duitna. 3.000-an. Ingat. Ya. Nih. Namun ku Bapak tuh ka itu. Hulu ruksak. Sepuguh pan aing teh sekolot teh. Meuli buru. Dasar Bapak durhaka. Genepi, mesti ditambah literasi. Apa kata tetangga? Cantik begini beli taksi. Mana gerah lagi. Buru sanya sing gara-gara lede, sing gara aranakan. Ya. Asanya di betengki. Mau deh. Pusing. Di mana ya nya? Aduh. Di saat kaparecetan ganteng. Ngopet anjing.
kebayang keriput pantatnya. Jadi pengen ngobehin deh. Wanginya sama kayak pizza. Karena namanya wadahna. Dia letek tuh. Wangi. Wanginya kayak pizza. A few moments later. Kemana aing budak ya? Coba nang ditu tunggu deh Kang. Nah, lapar. Aing. Hampag deh. Bonan anjing ya. Botai ya. Saya mencium baru aroma-aroma. Astagfirullahaladzim. Saya baru di dia tidak tadi. Astagfirullahaladzim. Aisyah iroh molor kot ke kau caduk di kayu. Ya itu beres ya. Mau balik. Balik ya. Belum. Punten. Monggo. Punten ya, Bah. Sok wae mangga cai. Ieu teh abi aya priyogi. Aya naon? Hoyong dipangajampekeun. Nuhun. Ieu teh biasa anak. Jadi aya nu ngaheureuyan jiga nama. Urang hoyong nyuhunkeun penjelasan ti Abah. Cobi atuh ningali. Mangga. Kade bau bah ieu. Nyuk tai kieu ieu mah. Tai ti mana maneh ieu? Ya tuh ka abdi oge bah. Coba angsehan keur gua bah. Bau oge buruk nih. Pasti beungetan oge goreng patut. Tainya. Heeh, coba gerak cium. Baunya Bener dia mah. sok. Tapi orang asa penasaran kene bah ya. Naon tah penasaran? Coba bah, letak. Tenang, nu kieu mah urusan aing. Mau teh mana? Mau bah. Halus. Kedep. Oh, sudah. Hambala ya takara ursuru sangarem tak mana? Eroh bah, eroh. Usul mus ero sili pipi batu solo tuh. Nyari aman. Sok. Pokoknya namanya kepet kana kelek na. Tah kayak kumaneh teh jeung kana awak kabeh pokoknya. Kelek. Insyaallah. Nu penting mah. Kelek. Oke. Kepet kitu-kitu tah. Heeh. Pokoknya memanjur. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatur nuhun Nah, bah. Sami. Oke. Sok enam gerak euy gerak kepretkeun. Kepretkeun. Heeh, Siap bah. Ulah henteu nya. Oke. Tong diinum. Oh, inum we saeutik. Minum saeutik. Heeh. Oke. Lu punten taina. Yos sok canak. Mohon. Bau. Letak deui geura letak deui. Hatur nuhun bah. Sami. Udah buru-buru ya. Salaman heula atuh Pak Abah. Oh, buru. Kadi
dinya heula atuh. Nah, ya kan dia. Nah, Sok. atuh nu ya, Bah. Sami. Mana cai nak gua, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ya. Itu salah cekolot ya. Cek aing oge pasti aya nu nyawa budak aing. Pagawean setangkulak keong deh teh. Naon tadi jampena teh? Oh. Yes. Ngejauh teh anak aing sia. Cek dukun teh cenah tina kelekna ieu teh. Balik ya. Kan kudu nempatkeun ya. Aman. Bukan aman. Ampuh ya si dukun. Aduh, Le. Kangen aduh, Le. Mau bener ya mah kudu diungkapkan. Semerbak. Dah aku teh yakin cowok yang ada di mimpi aku teh itu teh jodoh aku. Jadi nggak sabar deh pengen ketemu. Wah, mau balik, udah diungkapkan. Emang beda ya kalau cowok tampannya dari jauh aja mukanya bercahaya, kayak bulan gak pernah redup. Ima yakin kudu ditembak, tapi kumahanya? Nengnya Kak. Rusak neng. Ih, kumaha? Emprut. Ih, menyemprut. Neng cinta Kak. Aduh, kok gue deg-degan ya? Gue harus tenang. Neng sayang sama A. Nggak bisa. Deg-degan ya. Gue pasti bisa. Ganteng. Atau enggak? Semenjak aku lihat AA anak keong, aku tuh cinta banget sama AA. Naon sih? Atuh. Tulisan kan keong aing. Disarwakan jeung keong. Sabar. Sah sih. Mengganggu batur usaha. Iya Iro A, anu baheula ngopet di jalan. Iya.
anu gede bujurna teh lain. Heueuh nu eta. Ka dia tuh. Kayak kuning dicium. Cium. Asal irahna peureumnya. Irah atas perem. Oh, no. Tai anjing.